sahabat abdi teh anjeunna cemburu deh, jealous deh. Ayeuna teh percaya ka abdi. Lain kitu cowok, abdi teh tos sering ditinggalkan awewe. Abdi teh daek anjeun ngakon naon sarua. Nah lu kudu kumaha tuh, makanya orang tuh bisa bersosialisasi jeung gerencangan. Nyalain gitu. Ya kudu kumaha. Jadi jarak atuh. Ulah deket-deket teuing, mun aya jarak, naon bedana abdi jeung rencangan anjeun. Da abdi mah lamun kieu tuh, Mike. Mun anjeun teu biasa terima abdi mah, udah geus sarua tuh. Oh gitu. Oke, abdi kira anjeun beres. Nyim